Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaqulun. Ikhwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dupina painten dina kesempatan ayeuna ieu teh mangrupikeun wengian anu pamungkas patan kitunya. Pamungkas dina rutinan setiap malam Rebo sinarang malam Jumat. Tumali urang sadayana sakedap deui ngawitan ti malam Salasa mah tos ngawitan urang sana ngalaksanakeun taraweh. Magi dinten Salasana urang sadayana ngawitan ngalaksanakeun ibadah saum. Sok sanaos painten benten sareng wargi urang sadayana anu di Muhammadiyah mah aranjeunna ngalaksanakeunana ibadah saum teh ngawitan ti dinten Senen. Namung dina waktos Idul Fitrina mah dupina teh perbentenan sami gitu kan. Tumalik kitu wa tunakumullah urang sadayana sapantesna manjatkeun puji miwah syukur rehna ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana masih keneh dipaparinan sesa umur anu alhamdulillah ieu sesa umur ku urang sadayana dianggo pikeun nohonan salah sawios nu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge anu dicontohkeun ku Rasul urang sadaya nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang saneme parantos ngalaksanakeun ibadah salat maghrib dilajengkeun kana sunnahna, mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge janten mukafirah panghapus kana setiap dosa urang sadayana. Dilajengkeun dina kesempatan ayeuna urang sadayana marupikeun salah sawios tarekah jeung usaha urang sadayana nalika urang sadayana mulang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun urang sadayana lebet ka sawarga. Da insyaallah ari janji Allah sing Rasul nama moal nyulayaan. Ihwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring bade ngadugikeun salah sawios pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seueur hadis ieu teh anu ngariwayatkeunana diantawisna Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tirmidzi sareng Imam Ahmad ngariwayatkeun ieu hadis. Unggelna pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna.
kullu tiap-tiap bani adama turunan Nabi Adam tegesna manusia khotoun ari khotoun teh numutkeun Imam Al-Mubarakpuri mah dina Syarah Sunan At-Tirmidzi dina kitab Tuhfatul Ahwadi nguningakeun anu disebut khotoun teh nyaeta katsirul khotoi, loba ngalakukeun kasalahan. Laras henteu Bapak Ibu sadayana urang sana selaku jami seueur ngalakukeun kalepatannya gitu kan. Saupami seuk teh mah ku urang sadayana dietang tingawitan urang sadayana gugah kulem tug dugikeun ka bade kulem deui kinten-kinten sabaraha kasalahan urang sadayana. Kantos ngetang henteu. Manawi ieu mah urang nyiapkeun we di sewang-sewangan ayeuna mah kitulah nya beas we lah kitu nya tah. Nalika nyen kasalahan teh simpan hiji ya. Kasalahan deui penten simpan hiji deui terus we gitu. Kantos ngetang tah can Pak. Bu. Tah pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam sakabeh anak cucu Adam tidak terlepas ieu mah nu penting mah anu kasebat manusia mah tidak ada orangnya tidak ada yang tidak pernah luput tina berbuat kesalahan. Sekelas nabi wae pernah berbuat kesalahan namun para nabi mah langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebatkeun kan imam na oge kan iman maksumun anu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Kanalika Nabi Musa alaihissalam ditaros cik sahati antara aranjeun nupang pinterna Nabi Musa ngacung ana a'lamu minkum kuring nupang pinter tara aranjeun teh. Ku Allah pan ditegur langsung maneh guguru deui ka Nabi Khidir ka ditu kitu nya mangga. Nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna kasumpingan salah sawias jami anu tetiasa ninggal dugikeun ka ngahare-harekeun ku Allah ditegur ku surat Abasa wa Tawalla teh kitu ningalnya tah. Tah angot urang sadayana nya anu urang mah nabi sanes nya tapi urang marupikeun manusia biasa tah saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khotoun sakabeh anak cucu Adam mah khotoun ari khotoun teh nyaeta katsirul khotoi loba ngalakukeun kasalahan teh. Palawagih watu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saur Ar-Raghib Al-Asfahani anjeunna nguningakeun aya 3 kasalahan anu dilakukeun ku jalma teh. Anu kahiji nyaeta kasalahan anu memang ieu mah dihaja gitu. Kueun Pak Bu. Dan ieu mah kasalahan teh sanes terang kana hukumna, sanes terang kana aturanna, tapi ieu mah ngahajakeun weh nu kieu mah. Eta mah nyata kesalahan anu dihaja gitu nyata. Sapertos timbalan Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Yusuf ayat 80 hiji Allah nimbalan ya ieu teh ngeunaan para putra Nabi Yakub alaihi salam anu 12 teh diantawisna anu 10 mah paenten ngaraos aranjeunna teh rada dihare-harekeun kuno jadi ramana. Ternyata yang mendapatkan keistimewaan Nabi Yusuf alaihi salam nepikeun ka aranjeunna nya muncul urang mah bahasa urang mah naon painten Pak nya syirik kitu nya. Nepikeun ka aranjeunna ngabogaan niat hayang nandasa hayang maehana anu jadi dulurna. Ya. Patarosana kinten-kinten Pak Ibu sadayana ayeuna para putra Nabi Yakub alaihissalam naha teterang saupami seuk teh mah enak maehan anu jadi dulurna atanapi ngabruskeun di dulurna ka sumur teterangeun eta dosa
sanes teterangan terangan eta mah ternyata jami ngalakuin dosa teh lantaran ieu mangahaja weh kitu nya. Tinggal di Al-Quran surat Yusuf ayat 80 Allah nimbalan qalu maranehana nyararita tallahi demi Allah laqad atharaka cenah kitu laqad atharaka Allahu teman Allah geus munjulkeun anjeun wahai Yusuf alaina tibatan kuring sararea wa in kunna la khotiin jeung teman kula teh kami sana teh nyaeta jami anu nyieun kesalahan patarosana Bapak Ibu sadayana aya di urang sadayana seueur atawa nepi sakedik anu apal kana katangtuan ti Allah tapi dilanggar nya seueur sakedik Pak Bu nya sanes teu terangeun kana aturan ti Allah namun ngahajakeun weh kitu nya tah anu ngabejaan mah loba nya anu ngajelaskeun seueur pangajian di mana-mana kitu nya nyebutkeun kieu da ngahajakeun weh eta jami mah eta mah nyaeta kesalahan yang disengaja lain teu terangeun mangga punten Pak sakedap di urang sana baris ngalaksanakeun ibadah saum nya aya para pemuda ningan nalika pasi siang teh ngarokok weh ya teh era deui kan nalika ditanya ku bapak KTP-na naon Pak teh ditaroskeun teh dibuka KTP-na teh orang Islam apaleun yen saum teh wajib terangeun tapi naha tadi teh ternyata manehna mah ngagugu kana kahayang hawa nafsu nah gitu tah ieu mah nyata kesalahan anu memang disengaja sanes teu terang kana aturan pan seueur urang akhirnya di urang sadayana kan yen kewajiban salat teh wajib teu aya anu mungpang nya tapi ternyata wargi-wargi urang sana aya nu gikeun ka teu ngalaksanakeun salat anu 5 waktos lain teu terangan hukumna ngan eta mah kusabar naon panten Pak Bu nyata tadi teh ngagugu karena kahayang hawa nafsu inilah yang disebut dengan kesalahan anu ya memang disengaja sanes teu terang mah terang tak itu saur arogi palaspahan anu kahiji mah nyata kesalahan anu memang disengaja ku manehna anu kadua ieu mah kasalahan anu teu dihaja ieu mah ya kasalahan anu teu dihaja. Tah ieu cobi ku Bapak tinggal di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 82 Allah nimbalan wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khotoan. Moal kabuktian pikeun jama anu mukmin maehan dulurna sorangan nangga kajaba khotoan kesalahan. Nya. Ieu ngagambarkeun nya aya jami anu teu niat ngabaehan tapi ternyata ieu mah kesalahan anu teu disengaja. Bapak Ibu sadayana. Contoh deui kanggo urang sadayana kieu painten lah Pak Bunya dan biasana ibu bapak sadayana upami bade nangtoskeun tanggal 1 Ramadan sok ngayakeun naon Bapak Ibu sadayana pemerintahan teh sidang isbat kitu nya. Nah, dipanggil dari berbagai macam organisasi tetap mereka mempertanggungjawabkan atau mempertahankan ya, keilmuan yang dia miliki berdasarkan ketentuan yang dia ya, pahami ya, tak iya mah lompatna kan hadis ieu teh idza hakamal hakimu fazdahada thumma asaba falahu ajroni wa idza hakama fazdahada thumma akhta'a falahu ajrun mah kitu nya. Saupami teh mah ana seorang hakim memutuskan suatu hukum suatu perkara, kemudian ternyata hasil ijtihadna teh pas bener ieu mah ieu jeung kataun ti Allah sunnah ti Rasulna maka sa Rasul palahu ajroni pikeun eta jami bakal menang 2 pahala. Tapi wa idza hakama di mana ayeuna jami nyata seorang hakim memutuskan suatu perkara pa akhtoa terus salah weh maka palahu ajrun pikeun manehna ya, menang hiji pahala. Contoh aya kang urang sana Bapak Ibu sadana kan kanggo nangtoskeun
tanggal hiji Ramadan, hiji Syawal, atau Zulhijjah biasa nama gitu kan nyata. Maka setiap tahun painten Pak Ibu Saudara organisasi mempertanggungjawabkan, mempertahankan berdasarkan ilmu pemahaman yang dia miliki. Oh iya da abdi mah kieu gaduh pendapat nate. Contoh ayeuna kan Muhammadiyah kaping sabaraha saumna teh Bu, Pak? Ya. Sami kaping hiji Ramadan, teh nu benten gitu. Namun benten ya, Arik Muhammadiyah Mahajir satu Ramadan teh jatuh pada hari Senin, ya. Ari Persis dan organisasi yang lainnya jatuh pada hari Selasa gitu. Mangga eta mah tong janten perbentenan, tong janten permasalahan anu di ieukeun da eta mah hasil ijtihadna semacam kitu. Ngan kanggo urang sadana rek ngilu anu mana urang sadayana. Mata perlu di sini buat kita untuk berorganisasi teh ka dieu ieu keun nengtukeun ka mana urang sikep teh. Ngilu kudu ka mana urang teh di dieu paeun urang sadayana. Ya. Malah ibu bapak sadayana aya anu geus milaan ti dinten kamari ningannya saumna teh nya. Grup naon teh eta mah? Ya. Enggak besar. Tah eta kitu paeun tah nya. Dan anu kahiji memang kesalahan itu karena dia disengaja. Anu kedua memang ieu mah da teu boga niat ngalakukeun kesalahan, pingin berbuat kebaikan cuman ternyata jatuh karena salah. Eta mah bakal menang pahala. Eta mah disebut lagi ijtihad. Ari ijtihad mana Bapak Ibu sadana istiporogul mus'i, mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk mengeluarkan hukum dengan bitorikinil istinbati minal Qur'ani was sunnah, dengan cara menyimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oh dikieukeun wah kitu mangga. Tangke beda sareng jihad, ari jihad mah sanes ngaji ahad nya. Ari jihad mah Pak Bu? Istiprogul wus'i fi mudafa'atil aduwi, mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk memerangi musuh. Musuh urang sabeureji Bapak Ibu sadayana? Sabeureji musuh urang teh? Kahiji kan musuh teh nya aya kafirun yuqatilu, orang kafir anu memerangi. Nu kadua mukminun yahsuduhu, orang mukmin anu terus hasud. Anu katilu syaitonun yudilluhu, setan anu terus nyasarkeun ka urang sadayana. Munafikun yagdobuhu, orang munafik anu terus benci ka urang sadayana. Tah anu kalimanya eta nafsun tunajauh, hawa nafsu anu terus imah ku urang teh nancep di urang sadayana teh. Jadi nuturkeun ka hayang hawa nafsu urang sadayana. Cik kira-kira nu mungkin ibu sadayana upami teh mah enak urang perang ngalawan musuh, contoh kan Palestina melawan Israel gitu kan eta. Eta abot henteu? Abot henteu Pak Bu? Abotnya abot mana sarang merangan hawa nafsu urang sadayana. Mangga. Pan saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nari kap uih tina paperangan saur Rasul roja'na min jihadil asgori ila jihadil akbar. Urang sararea karek kaluar tina perang anu gede, tina perang anu leutik menuju kana perang anu ageng mangga. Padahal harita teh pan nuju ngalakukeun perang melawan musuh, tapi nalika sumping Ramadan Rasul justru urang teh ieu teh keur menuju naon? Roja'na min jihadil asgori ila jihadil akbar. Urang teh geus kaluar ieu tina perang anu leutik nuju kana perang anu gede. Mangga Bapak sadayana nya. Magi ternyata ningan dina sasi Ramadan mah mangga hawa nafsu urang sana kirang-kirang namanya mangga. Nah itulah Bapak sadayana. Upami ijtihad mah tadi teh nya istiprogul wus'i, mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan hukum syara, bitorikinil istinbati, dengan jalan menyimpulkan minal Qur'ani was sunnah, tina Qur'an sareng sunnah. Tak tidak sedikit enakan. Jadi sami nyandak hadis nama eta, namun dina tata cara menentukan sekian derajat sekian derajat eta namungkul benten teh kita nyata. Ibu sadayana, anu katilu saur Ar-Raghib Al-Asbahani, seseorang melakukan kesalahan teh ieu mah nyata
niat nama salah eta jami teh, tapi ternyata dina prak-prakan jadi bener. Wani Pak Bu, nu kahiji mah kumaha tadi teh? Ieu memang disengaja buat kesalahan teh. Anu kadua mah teu niat nyieun kesalahan ngan jadi da salah. Anu katilu mah kumaha Bapak Ibu sadayana? Nu katilu mah niatna salah tapi jadi bener. Aya nu kitu henteu Pak Bu? Contohna kumaha pangintannya ya? ada berat gimana ya? Contohnya aya jalmi anu kaluar tengah peuting, tadina mah rek mauk hayam. Ari pas teh ningali di imah tatangga aya nu kakertekan rek ngaluarkeun naon? Rek mauk motor gitu pan ya. Ari pas nu rek naon teh? Anu bade naon tadi teh? Nah, nyanak motor teh kapanggih ku eta jama anu rek naon? Mau hayam ditewak ku manehna. Cik kira-kira Bapak Ibu sadayana niatna eta jami tadi rek naon tadina? Rek maung hayam. Tapi naha jadi kumaha? Jadi menang bangsat ta eta mah sareng pesan kitu aya jami nya anu memang niatna mah tetap ieu mah akan diganjar tidak moal sabab naon da geus niat da geus goreng gitu mangga. Ya. Maka dia paitan kang urang sana dalam melaksanakan segala aktivitas kedah diniatan anu kumaha Pak Bu anu sae. Wihande tadi saudara Aspahani anjeunna nguniakeun bahwa kesalahan yang dilakukan oleh manusia teh pertama memang disengaja bukan tidak tahu. Yang kedua niatna mah leres ngan ternyata jatuh karena salah. Ieu mah niatna salah ngan jadi bener gitu nyata. Tah ihwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu kullu bani adama khata'un. Sakabeh manusia mah nya. Khata'un ari khata'un teh nyaeta katsirul khata'i loba ngalakukeun kasalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak luput tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa aya we. Lajengkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairul toina sareng anu paling sae ti antawis jami anu pernah berbuat kesalahan anu kantos midamel kajahatan midamel dosa nyaeta at-tawwabuna aranjeunna tarobat. Sakabeh manusia pernah berbuat kesalahan malah sering melakukan kesalahanana. Tapi Rasulullah SAW nu paling sae mah nyaeta jami anu pantos ngadamal kesalahan lalu dia bertobat. Ya. Ta ibu bapak sadayana anu disebat at-tawabuna teh nyaeta al-abdul katsiru at-taubat hamba anu seueur tobat. Wa dzalika bitarkihi kulli waqtin ku cara ninggalkeun setiap waktu ba'dad dunubi sebahagian dosana alat tartibi secara teratur secara berangsur-angsur gitu kan eta hatta yasira tuk dugikeun karobah weh tarikan li jami anjeunna teh ninggalkeun sadayana weh gitu. Betul apa sadayana? Kinten-kinten Bapak sebut sadayana upami urang tos ngadamal dosa balajeng eta dosa teh bade dilirenan ku urang kira-kira aya nu sekaligus tiasa liren teu? Aya henteu Pak Bu? Langkinya enggak. Tapi kira kumaha? Bertahap gitu nya. Sehingga dikantunkeun weh gitu. Nya punten lah ieu mah tong tebih-tebih anu sok ngarokok weh nya. Hayo ngalirenan naon Pak Bu? Rokok kira-kira kumaha langsung sakaligus henteu biasana teh? Abdi masa sekaligus Ustaz, tapi memang tarang ngarokok tiba laki ini. Cuman biasanya kumaha? Taya anu disebut taubat teh biasanya teh henteu langsung jug eureun kitu tapi kumaha? Numutkeun ieu mah sebatkeun al abdul katsiru at-taubah nyaeta hamba anu sering bertaubat ku cara kumaha? Bitarkihi kulli waqtin ku cara ninggalkeunna setiap waktu ba'dad dunub sabagian dosana alat tartibi itu
secara berangsur-angsur, secara berurutan kita santai weh nyata. Hatta yasira tug dugikeun karobah weh tarikan li jamihi anjeunna ngantunkeun sadayana. Iwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu painten nu paling sae mah nyaeta jami anu tos ngalakukeun dosa lajeng anjeunna tobat. Bapak sadayana. Namun dina pelaksanaan kanggo urang sadaya, nah nyaeta. Anu disebut tobat teh nyaeta pengakuan salah anu paling puncak urang sadayana. Ya, sekali Bapak sadayana. Jadi tobat teh marupikeun pengakuan anu paling puncak, enggak? Nu kahiji biasana Pak Bu upami teh mah jami ngalakukeun kesalahan, melakukan dosa, naon alasanana? Nya. Atana pikir Bapak sadayana. Biasana jami upami ngalakukeun kesalahan osok nampi tara. Nya. Jarangnya. Nu kahiji mah nya biasana jami teh nyaeta menolak mengakui kesalahannya padahal salah gitu. Aya nu kitu henteu Pak Bu. Nya. Jadi menolak mengakui kesalahannya padahal kumaha? Salah, mangga. Aya nu kitu henteu Bapak Ibu sadayana? Tong tebih-tebih atunya kejadian kamari we nuju naon Pak Bu? Junon kamari teh pemilu gitu kan padahal mah sidik salah tapi teu mangakui we kesalahanana gitu kan punten ayeuna kan ya anu korupsi koruptor atau jalmi anu kumaha bae oge gitu kan eta diadili di pengadilan kira-kira bakal mengakui kesalahanna moal Pak Bu ya rata-rata kusabab gengsi teh tidak mengakui kesalahanana gitu ya. Tak ieu painten nu kahiji mah anu kadua aya jami anu memang mengakui kesalahannya tetapi berdalih da teu dihaja ieu mah gitu. Aya nu kitu henteu Pak Bu? Ya. Nu kahiji mah menolak kesalahannya padahal dia teh saon? Salah. Ya. Nu kadua mah nyaeta aya jami memang mengakui kesalahanana mah ngan kumaha tetapi berdalih punten da ieu mah teu dihaja aya nu kitu Pak Bunte nya aya gitu tapi nu katilu mah nyaeta ta ieu painten puncakna jami anu tawabun mah nyaeta mengakui kesalahan tanpa dalih leles abdi lepat nah enggak kunaon aya jami make jeung paraseha biasana kunaon Bapak Ibu sadayana parbut naon biasana teh parbut bener, parbut salah. Dah rata-rata ngaku nupang bener na. Lamun ngaku salah kira-kira bakal parasea moalnya. Ya, jadi dalam kita biasanya kumaha? Nya ciga ayeuna kan rame grup ieu teh. Kunaon sababna mengakui semua udah abdi nu bener pikas rame. Tapi lamun semuanya bener abdi salah kira-kira bakal kumaha Pak? Taya nu matak sebutkeun anu katil mah puncakna kanggo urang sadayana sebagai orang yang pernah berbuat kesalahan dosa mengakui kesalahan anu ku urang dilakukan tanpa dalih ananaon ieu mah. Ibu sadayana. Taya painten kanggo urang sadayana bahwa Rasulullah SAW kullu bani Adam khata'un sakabeh anak cucu Adam mah kantos pernah malah sering berbuat kesalahan dan dosa tetapi wa khairul khata'ina sebaik-baiknya orang yang telah berbuat kesalahan dosa yaitu at-tawwabuna anu sebat at-tawwabuna teh tadi teh nya aya nyebatkeun ieu tawwabuna tina anaba ya wa raja'a anil maksiati ila ta'ah tegasna mah wih deui tina maksiat kana taat. Ibu sadayana Bapak Ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dina kitab Riyadhus Shalihin anjeunna nyutat pendapat para ulama. Imam An-Nawawi kieu. Qalal ulama'u. Para ulama parantos sasauran at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin.
Ari taubat teh wajib tina setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, lamun teh mah eta kamaksiatan teh antawis hambana sareng antawis Allah taala, la tata'allaqu bi haqqi adamin, teu aya kaitan sareng hak manusia. Palaha salah satu syurutin, maka dosa anu eta mah syaratna 3. Gini Pak Bu, jadi upami seuk teh urang berbuat kesalahan, berbuat dosa, ieu mah hubungan sareng hubungan sareng Allah, eta mah 3 syaratna. Naon syaratna teh? Anu kahiji ahaduha nyaeta ayak la'a anil maksiat. Qola'at teh naon nyabut panten kitulah nya. Ayak la'a teh berarti ninggalkeun al maksiat, ninggalkeun ka maksiatan. Anu kahiji eta. Anu kadua wasani ayandama ala fi'liha, ngarasa kaduhung nadi mayandamu ayandama berarti manehna ngarasa kaduhung nya tina anu katos dilakukeun. Biasana Bapak Ibu sadana ari kaduhung paneuri ti heula nya, paneuri ti heula Pak Bu. Penyesalan itu datang setelah kita mengalami kaduhung, aing mah kaduhungnya karasa kaduhung biasanya penyesalan itu datang setelah kita mengalami kegagalan. Nah, mangga ieu mah kan anu kadua mah nyata ayandama ala pila, ninggalkeun atapi merasa menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Anu katilu nyata ayajima an la yauda ilaiha abadan. Anu katilu mah nyaeta aya jima azama teh berarti niat anu kuat an la yang udah moal nguihan deui ilaiha eta dosa abadan salalamina. Jadi upami teh mah aya dosa adukeun ku hamba sareng Allah Subhanahu wa taala mah syaratna 3 saur para ulama. Kahiji naon tadi Pak Bu? Ayak la'a anil maksiat, ninggalkeun ka siatan. Anu kadua merasa kaduhung. Anu katilu mah an la yauda atapi ayya jima an la yauda ilaiha abadan, moal nguihan deui gitu ya. Pa in faqada ahadu salasati, lamun seuk teh mah aya salah nu kurang we tinu tadi teh, maka saur para ulama lam yasiha taubatuhu, maka teu sah tobatna. Jadi jami rek tobat nya, tapi kumaha Bapak Saudara? Mencuk urang mah tobat naon paetan namina teh? Tobatan naseuhah gitu. Ongkoh lada tapi kumaha? Nya siga sim kuring we kitu nya tah. Sim kuring mah kitu, leres ieu mah tobatan nasuha teh, kitna naseuhah teh nya. Jadi geus lamun kena cengek teh, geus kena sambal teh sok nyeri beuteung tapi deuk hayang deui wae we kitu ningali teh. Ya. Tah ieu mah kitu kang urang sadana nyata nya an yajima nya. Tah lamun seuk teh mah anu tadi 3 teh ya henteu kacumponan salah sahijina maka anger teu sah tobatna. Contohna kan lamun seuk teh mah teu ngarasa kaduhung gitu, midamal dosa kitu teh nya. Atanapi teu ninggalkeun eta kamaksiatan deui nya, atanapi teu liren, maka eta mah lam yasiha. Tapi lamun seuk teh mah aya hubungan jeung papada manusia, syaratna aya 4. Eta seujeuh Pak syaratna Pak Bu? 4. Nu mana? Nu 3 ditambah hiji. Nu 3 teh nu mana? Anu kahiji mah nyata an yakla'a anil maksiat, ninggalkeun kamaksiatan. Anu kadua kaduhung, nu katilu moal ngulangi deui, nu kaopat lamun aya hubungan jeung papada manusia mah wayahna ieu mah nyaeta aya boro'a min haqqi sabi, kudu meminta dibebaskeun ti eta jalmi mangga. Ini Pak Bu, jadi mun seuk teh urang pernah berbuat kesalahan
kepada seseorang, maka ieu mah kada kumaha ayyabara'a min haqqi sahibihi, meminta untuk melepaskan dari hak pelakunya. Anu ngamilikna mangga. Contoh Bapak Ibu sadayana. Mun tema urang paenten pernah ngahina manehna, kira-kira kungsi datang ka eta jami henteu Pak Bu. Lamun tema urang pernah nyokot barang teu bebeja, balikeun deui ka manehna kan kitu nya. Tah maka ieu engke lompatna kana hadis anu ieu teh anu muflis teh tah ieu dikhawatirkeun ku urang sadayana. Tah ibu bapak sadayana mangga kanggo urang sana paenten ieu nya. Nah. Kalau hubungan dengan papada manusia maka kita harus meminta berlepas dari orang tersebut. Ieu mah nya engke Allah baris ngahapunten lamun teh urang geus menta hampura ka eta jami tapi mana teu ngahampura bukan urusan kita. Da urang mah geus menta pangampura ka eta. Mun teu ngahampura ahkeun bae we geus keh kitu nya. Ibu sadayana. Wihandi kanu tadi nya jangankan manusia, jangankan urang sadayana, nabi ku anjeun oge contoh Nabi Adam alaihissalam dalam hal ini memberikan contoh ka urang sadayana nalika anjeunna ngalanggar aturan ti Allah Subhanahu wa taala kumaha anjeunna kan ngadoa ka Allah nya. Paratoskeun dina Quran surat Al-A'raf ayat 23 nalika Adam berbuat kesalahan dan dosa kumaha qala anjeunna ngadoa ka Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Pan kitu nya. Nabi Adam ngadoa Rabbana nun Gusti pan abdi sadaya zalamna anfusana abdi tetos ngadolim ka diri pribadi abdi sadaya. Boh tina waktu salat dihare-harekeun ku abdi sadaya. Boh dina masalah kewajiban sok diengke-engke ku abdi sadaya. Kewajiban ka istri kadang kurang kaikeun, kewajiban anak gitu kan. Kewajiban ka sadaya sebagainya mangga eta. Maka wa illam tagfir lamun seuk teh masalira Gusti teu ngahapunten ka abdi wa tarhamna sareng teu mikanya ka abdi lanakunanna tangtos abdi sadaya tangtos abdi nya kalebet ti antawis jami anu khos anu rugi. Nu matak jadi Allah Subhanahu wa taala nyadiakeun kanggo urasana sebagai penebus dosa-dosa urang sadayana. Ya. Ku cara kumaha? Tadi urasana sering ngalaksanakeun istighfar, contoh Bapak Ibu sadayana nya. Nah. Ya. Ta Allah ka urang sadayana ayeuna kan memberikan beberapa pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Nu kahiji dosa harian tiasa dihapus kitu Bapak Ibu sadayana. Ku salat anu 5 waktos kitu nya. Pan saur Rasul kieu ngeunakeun nya lawa anak nahron bibabi ahadikum lamun seuk teh macana aya hiji walungan hareupeun panto imah salah sorang ti antara aranjeun nya. Kemudian manehna kumaha cenah mandi di eta walungan teh 5 poe sakali 5 kali sapoe gitu kan. Nah, saur Rasul nah bakal aya koton eta jami kumaha saur para sahabat teh tangtos moal atuh Rasul tak begitu pula kesalahan yang kita lakukan untuk tiap hari maka Allah menyediakan pengampun dosanya ta ku ngalaksanakeun salat urang sengan patarosana kinten-kinten Bapak Ibu sana salat urang kenging sabaraha pahalana di hadapan Allah nya. Margi pan salat urang teh aya nu meunang 1/10na, aya nu meunang 1/8na, aya nu 1/8na, aya nu 1/7na, aya nu 1/6 nepikeun kana setengahna kinten-kinten sabaraha Pak Bu urang sana salat teh nya. Mangga Bapak sadana. Tah, maka lamun seuk teh mah urang sering atanapi dina anu wajibna seueur anu kirangna, maka saur Allah saur Rasul nguningakeun nya Allah engke bakal nyarita ka para malaikat. Ungzuru hal li abdi min tatawuin cenah. Perhatikan ku aranjeun dia para malaikat. Hali abdi naha pikeun hamba kaula aya anu sunat nah henteu dilakukeun eta jami teh. Tuh. Kanggo naon?
payukammala biha mantakoso min parodatihi. Ternyata salat anu sunat dilakon kurang kenaon payukammala biha keur nyampurnakeun anu kurang tinu wajibna Bapak sadana. Nya. Tanya painten kade ulai mah geus beres salat wajib belenyang. Salat wajib belenyang enggak. Nu wajibna mung kumaha lamun wajibna kurang moal anu bisa namalna atuh Pak Bunya. Eta maka Allah menyiapkan untuk harian kunaon Pak Bu? Ku salat anu 5 waktu. Maka setiap anu urang wudu teh keluar urang sana. Dosa-dosa urang sana. Anu kadua dosa naonan Pak Bu? Mingguan kunaon? Ku salat Jumat kanggo bapak-bapak mah nya. Kanggo ibu-ibu kunaon atuh Bu? Ibu-ibu tah. Mingguanana Bu kunaon Bu? Nyiapkeun kanggo caroge acukna nya tah ieu artosna nah disiapkeun ku ibu artosna bisi gede teuing ngasupkeun kana kencelengna meureun kitu. Ya. Kale keur bapak-bapak dina poe Jumaah teh ulah kaberangan wae di kitu kan nya bagi sasuk kumaha idza kana yaumul jumu'ati upami teh mah datang poe Jumaah waqafatil malaikatu ala babil masjid para malaikat cingna pantau masjid teh yaktubunal awwala fal awwal nyatetkeun nu asup teh mangga teh hatta kharajal imam sehingga imam naik ke mimbar tawausuhu pahum para malaikat menutupkan lagi catatannya wayastami'una dzikra dan para malaikat pun mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh imam khotib. Pak Bu jadi dak can adan geus adan kumaha karek oge da can naon cenah jadi mulai lah, iya Pak Inten, kade, iya bapak-bapaknya lah, enggak, iya mah dah hare-hare, nya, geus deket oge enggak, tapi bener gitu Pak, ya nanya lah, enggak, bukan deh kata di hadisnya enggak, idza kana yaumul jumu'ati upami mah kayak enten Jumat, waqafatil malaikatu ala babil, para malaikat cicing na pantau masjidnya, yaktubunal awwala fal awala nyata atuh mun kitu mah usah dah geus balik deui da moal naon meureun maka catat kumaha pami kitu Pak mangga ini mah memberikan motivasi ka urang sana lamun datang poe Jumat sok atuh buru-buru gegancangan gitu kan pertama mandi cing leres nya upami teh mah urang ibak teras nganggo sesengitan raksukan anu sae sumping ka masjid laksanakan salat 2 rakaat samampuna we dugikeun ka imam naik ke mimbar ieu mah aya datang pangheulana cicing di juru nya aya datang pangheulana nya nah saya henteu upami seuk teh mah sumping ka masjid jeung maca Quran saya henteu dina Jumat bade Jumatan tesawios sae namung saupami teh mah ngaganggu kanu keur salat teu kengeng pan urang teh nya sok pabi sadayana karaos ku bapak ku ibu upami seuk teh urang nuju salatna teh salat wengi lajeng aya anu sami bahasana kitu eta da kaweur eta teh nya leres henteu Pak karaos kitu henteu atau duka memang can pernah di kitu meureun nya tah saya mah selalu kumaha nya salat 2 rakaat semampu. Yang ketiga maka kata Rasulullah SAW bahwa untuk menghapus dosa yaitu dosa tahunan kunaon Bapak Ibu sadayana tah sakedap deui urang baris ngalaksanakeun ibadah saum urang sadayana. Mangga atuh kanggo urang sana paetan Bapak Ibu sadayana nya. Kada disiapkeun naon ku urang teh kanggo menghadapi saum teh. Kada nyiapkeunan Bapak Ibu sadayana. Nu kahiji naon Pak Bu? Nu kahiji mah kudu fisikna cing kuat heula. Nya. Sabab lamun nu gering mah teu bawa kewajiban naon? Saum. Fisik kahiji, kadua pesak, katilu paseukna nu kaopat manasikna cenah kitu kan eta. Fisikna mangga jagi ku urang sadayana ya. Ulah dugikeun ka setidakna memang aya engke ge ditiasa dikodoan namun painten asa kirang naon kan urang marenya gitu. Tah fisik teh cik urang teh mangga
jagi ku urang sadayana nya supados urang tiasa ngalaksanakeun ibadah saum teh full nya. Nu kadua pesakna persiapkeun margi dina sasih Ramadan mah biasana papisana sabar kali lipat dinu biasana ya kada lumayan itu double nya. Tapi ternyata dina bulan Ramadan mah Allah memberikan rizki anu teu cek urang teh asa moal pieun tapi Allah aya we ningannya Pak Bunya enggak. Sok anu biasa Bapak Ibu sadayana kan ya upami teh mah dina hari-hari biasa sok nyiapkeun kolak tara ari bade buka kumaha biasana teh wah sagala diayakeun gitu nya kirang-kirang nama enggak pesakna wayana ke urang gitu kan nya ya. Malah gitu kan di Arab mahnya orang-orang Arab mahnya marah sama gitu kan bulan Ramadan teh pula ibadah tara naon tara arusaha geus nyiapkeun ti 11 bulan teh gitu kan. Anu katiluna painten naon apa Bu? Paseukna nya. Tangtos painten keimanan anu kapimilih ku urang tidak sedikit dina bulan Ramadan teh ningan saur Rasul mapan kitu cenanya dina bulan Ramadan kumaha Bapak sadana yen setan teh dikumaha diborogod tapi laras henteu kitu eta teh enggak nya gangguan teh seueur pisan di bulan Ramadan teh ningannya enggak rek ngajagi tina soca hese rek ngajagi tina naon cepil wah tina panangannya gitu oge tina hate nya gitu oge iwatuna kumaha teh painten nya maka anu ka salajengna nyaeta bagaimana untuk melaksanakan ibadah saum agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tak ieu siapkeun ku urang sadayana da dina bulan Ramadan mah nya anu paling utami naon Pak Bu aya 3 nya saum nu wajib nyaeta bulan Ramadan wajibna eta nu kaduana dina bulan Ramadan mah anu utami nyaeta aya Lailatul Qadar anu katilu bulan Ramadan naon aya i'tikaf anu memang ieu teu dilakukeun dina sasih-sasih atanapi bulan-bulan anu sanesna mangga kang urang sana painten urang siapkeun ti ayeuna nya urang siapkeun kanggo menghadapi bulan Ramadan ayeuna kaping sabaraha Sa'ban teh Pak Bu 26 27 na teh nya kaping 27 tepatnya 2 genep ana teh tepat banyak. Nah, kaping 2 genep Sa'ban sakedap deui urang sadayana painten tuh nya. Tinggal menghitung hari mudah-mudahan ya urang sadana tiasa dugi kana sasih Ramadan anu tiasa ngahapus dosa-dosa urang sadana nya mangga painten tah urang sana salaku jami salaku manusia anu tidak luput dari berbuat kesalahan dan dosa maka urang sana dina bulan Ramadan mah sering urang istighfar nya sering ngaos Al-Qur'an ngalaksanakeun anu sunnatna tong kakantuun ku urang sadayana gitu kan perbanyaklah amalan-amalan nya anu tiasa ningkatkeun urang sadayana janten jami anu muttaqin. Bapak miwa ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dupina cekap sakitu pidoa kanggo ibu bapak sadayana mudah-mudahan sekali urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kesehatan dipaparin keimanan anu kiat kanggo ngalaksanakeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngalaksanakeun ibadah saum ameh katakwaan tiasa diraih ku urang sadayana margi katakwaan mah eta marupikeun Allah tos nyayogikeun surga khusus keur jalmi-jalmi anu tarakwa. Bapak miwa ibu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala cekap sakitu langkung saur bahe carek bobo sapanon carang sapakan hapunten tina sagala kakirangan mudah-mudahan urang sadayana salaku jami selalu bertaubat dan beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mageda urang mah kitu selaku jami moal lepas tina kesalahan dan berbuat dosa. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum wal afu minkum mudah manfaatna. Aku lu wa astagfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.